Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng we kieu baraya hampura kamari teh. Teu kasebat teh ngarada poho deui. Maklum, harap dimaklum mari hareupeun kamera mah geuningan otak teh ngarada kebleng. Ayeuna teu cenah hoyong disapa, hoyong ditata cenah babaturan nu aya di lembur teh hoyong disalam-salam cenah Kang. Ngari abdi cenah teu kasebat kos lain ka CS wae. Lain kitu barudak aduh. Hampura we nya da loba atuh dulur sikuring baraya sikuring nu di lembur teh teu ngaleungitkeun. Tepikeun ka ayeuna ge heueuh kumaha nya harap dimaklum da ieu mah atuh ngaradakna ge acara heureuyan. Acara heureuyan. Jadi hampuranya kumbe ka sarea ya jadi anu aya nu teu kasebat, aya nu teu kasalam-salam hampura dikumkeun we. Dikumkeun. Boh lalakina, boh awewena, boh anu di kampungna, boh anu di kota nu di mana wae CS abi baraya abi. Kum salam ti sim abi ti Epang Asgar. Ya. Atuh ayeuna urang sambil salam-salam oge cenah Kang cenah atuh salam-salam deui cenah atuh heug sebat mami abi siap. Urang sebat. Anu teu kasebat ulah ameknya hampura we hampura. Ngaranna ge guyon heureuy maklum mari urang Sunda mah kudu loba ngamaklum urang Sunda mah nya. Mun atuh sim kuring teh bade salam-salam we ka CS sim kuring boh anu di kotana, boh anu di kampungna, boh anu nuju daramelna, boh anu teu daramelna atuh anu ngalanggur sing engal-engal kenging pada melan anu sae sesuai penghasilanana anu dipika hoyong atuh nuju ari calanana cing lancar icalanana cing seep barang icalanana cing seueur hasil icalanana cing garode milik anu di kotana boh kana sayuranana boh kana buah-buahanna nu ngabanarna kana segala macemna anu usaha kana segala rupa cing garode miliknya amin amin ya rabbal alamin. Anggo heula kacamata ngarah rada gaya ngarah rada goreng patut ya kacamata kieu teh mahal ya meulina sim kuring teh di luar kota bayangkeun meuli kacamata kieu di luar kota sabaraha hargana sim maraneh mah mau kabeuli kacamata kieu sabab naon tingali layarna ge layar tembus pandang ieu mah lamun ningali ya dihalang ku tembok 7 lapis tembok keukeuh poek moal katingali sabab naon layarna ge layar tembus pandang tingali tuh nya tuh kacana ge gaweul 5 milieur kacana hungkul hiji kaca 5 milieur koma 2 tambah lieur. Anggo heula ngarah rada goreng patut tuh nya ciga we jelema edannya ya gitu atuh barudak anu di lembur boh anu di kotana CS abi hungkul ya baraya-baraya abi salam-salam we atuh nya urang tata ieu hiji-hijina atuh ka diawali deui nya nu kamari urang sebut deui ka deplayna salam ti sim kuring cing lancar usahana jaluk bos aduh cing lancarnya terus bos Komar Putra Asgar Bapak Komar aduh salam ti sim kuring Bapak Komar bos sim kuring tah Pak Komar teh aslina mah asli seberang Sumatera anjeunna rajin jalmina mah hebat lah teruskan perjuanganmu bos. Angkus tah angkus gitu-gitu ge pernah ngadidik abi di zaman kuli bangunan dugi ke anjeunna mah untuk sukses atur nuhun ulah kapoknya ulah ngarasakeun isin ngagaduhan baraya semacam abi kieu nuhun pisan atos ngadidik ngajak abi ka pungkur hatur nuhun jasa ageng abi. Terus si guru lim si guru lah kumaha guru bade tanding tok tak teh bakal eleh lah ya nama. Terus Ujang Budi alias Olan Ujang Budi salam bro. Terus
Lenjer, eh, Agus Asid, Agus si Agus nama di Ciparai tapi aja nama bos buah Gus cik mental buah nak tu 5 kilo mah jam si kuring ya nuju nyidam apa merenang hobi sim kuring karena buah naon nya terus Wildan selamat bertugas Bapak Wildan terus Bapak Wildan terus jadi Bapak Sekiti di kota terus Ayah salam A terus Alek duh aku mah kabarna Alek terus Lami tetepang sareng abdi terus si bos si Ebes Tatang kumaha lur sehat terus si Ucing gambar disebutkeunnya Ucing namina mah dengan lain Ucing namina mah gagah ngaranna mah terus sadeui nya si Jenong terus tang ada poho ya teh lamun dia teh kudu dituliskeun berang kudu dituliskeun nya kayak orang tuliskeun ngarah teh poho deui ngarah inget terus si Etet si Sede si Ali si Ropi terus Sopan Baso Eki Indra sahade ini si Alil nggak sadinya disebut-sebut dari terus Ali CS Adi CS Aceng CS Ridwan CS barudak ka dieu eta namanya terus loba barudak teh anu di Karota teh terus sahade ya tuh itu ngaradak poho hukum kasarea anu disebut eta jeung anu teu kasebutkeun hampurannya udah maklum lah kudu ngalobang maklum orang Sunda mah eta teh balad si kumring barai si kuring unggul terus ti awewena ya ti istrina nya ai pipi aya nama terus jaranten ibu Wiwin terus jaranten ibu aya nama terus Neng Resi terus Kokom terus saha deui nya Rosita terus si Dewi terus aseur lah hukum ti abdi anu teu kasebat ulah amaknya jeung ulah tepikeun ka teu ngaku dulur ulah tepikeun teu ka ngaku baraya dah hampuraeun sabab kuring menges kolot pohoan mohon gitu atuh kasadayana ieu mah acara guyon acara heureuyannya hiburan tambah aya kegiatan boga anu keur damel boga anu keur naon atuh bae lalajo sim kuring bae rek disurakan atuh benerah bos lalajo si ieu mah bae atuh nah ngaranna ge nya sim kuring mah yang ngahibur anu kudu dihibur tuntun seolah-olah ngahibur diri sendiri gitu tah nya atuh salam mereka sadayana mugia masih sarehatnya cing sarehat lah sadayana usahana cing lalancar berarejekina cing dibabarikeun cing dilimpahkeun cing dilancarkeun saageng-agengna saterasna boh di marana bae anu di kampung boh di kota naon di kota oge naon bae pada melanana naon bae usahana atuh cing dilancarkeun cing dibabarikeun rezekina cing dilimpahkeun rezekina saagung-agungna pokona mah nya amin ya Allah ya rabbal alamin lah hilap anjeun ge doakeun sim kuring cing panjang umur cing gede milik nya cing lancar lah usahana cing kuring teh dayang wih ka Garut kan kusabab posisina aya namun kieu nuju Covid-19 jadi sing kuring teh bisa wih sawab naon ayeuna mah wih kaditu teh persyaratan dan aturannya harus lengkap ulah ilegal nama jalmi ge lamun tambah syarat-syarat jeung keterangan anu lengkap mah ilegal kasebut ge jelema gering kasup corona lah kayak kasebutna kayak diasup karang tarina kumaha sok daek disuntik sieun disuntik ke sekolah ge kene mewek komo ayeuna disuntik keur meusieun jarum bener mending ditonyo ku leungit
daripada disuntik ke jarum mah. Nya kitu we tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Purasun.